Bismillahirrahmanirrahim. Mentek ditukja Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasab wa samakal yaum kasah as-sa'ah kal dakik dan atuh daki maka itu. Nah, satahun ku sabulan, sabulan ku saminggu, saminggu ku sapoe, sapoe ku sajam, sajam masa kumaha okos meuleum daun kurma anu garing. Perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke cak Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan diisi ku panas, usim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab teu jelas hujan, teu diperkirakeun bulan eta hujan bae. Teu diperkirakeun bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakeun bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Keureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing. Teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing. Teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge perasaan cepet zaman nomor kedua waktu geus rada ngagenjlog kuari. Musim hujan, musim panas. Mata Kangjeng Nabi masyaallah ieu mukjizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalaahan ieu mukjizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecek hujan. Engke aya suara di berbagai pelosok. Di kaler aya suara seperti suara ki trompet. Atawa suara ti kidul. Atawa ti kulon suara. Ke ti wetan atawa ti jrotan aya suara gesekan-gesekan. Atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kangjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala. Panas ongko usim hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slobapan ku naik mobil do mau Fortuner, AC-na gede. Tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi ngiriditan hutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duitna ngahutang di bank. Nah ieu ge di akhir zaman barudak jeung ke baroga hutang kabeh. Masya Allah.
penelitian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek blus kuya mah ka cai aya naon gerbek blus ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkan maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun wae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kangjeng Nabi kan berus sadurunge winara. Sahabat teh masih kere culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalametkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing geula. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing geula. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa. Mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri. Eta ngaranna bermenuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai dibisaan. Tok sama kos gitu mah. Ya aing mah keur ngaji, sia daek ngadengekeun atuh teu kaji. Ya aing mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Muga dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya, itu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka tuh bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari maca kitab. Waduh, cak meri maju makan yang agen teu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur? Ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana? Mana? Eueuh, mantak aing ngomong kos kitu teh, bibisaanan teh mah kiai sakeuna teh. Ya tuh aja nih bibisan aing. Terus ya percaya sia. Atuh babagi bae ge di akhirat. Dah, ya surga mah lain nu ki uci anu pangeran. Aing mah wau jeung pangeran goblok. Ya, gue ini sombongannya lah. Sombongan nu kitu mah meujeuhna. Pajar baik bener bae sombong lah. Kan koreksia. Nah, ieu mah keur carita di akhir zaman. Eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman aya kitabna. Beuli.
Geus ieu mah jang pamimpin bae beuli. Sia mah teu kudu lah. Cukup ngadaengkeun di aing geus. Ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan. Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Asana lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun. Awas ya, ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh, berarti bener cek sahabat. 5 ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa. Dek mimpin batur. Pan di zaman Kanjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang. Ulah cek Kanjeng Nabi. Berarti aya goron. Di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona. Ada udang di balik. Aduh. Hebat ongkos nulungan rangda. Eta teh ada udang di balik rangda eta ka jeung hukum wae. Aya rangda katabrak sapeda di ais. Eta teh lain sangais-gaisna. Mun ditanya karunya jasa katabrak sapeda cek cenah. Isukna aya nini-nini katabrak motor diantapkeun ku nya. Goblok Haji Pendi blon. Orang ada udang di balik eta. Aduh, Masya Allah. Nah, iya ge, jekel bendera ketika hayang. Cek Kanjeng Nabi. Aya gorod ketika embung karak. Ya, Masya Allah, mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget, je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir aja berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah, geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mamabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi negara ge maraling, beda ngaran doang, jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Aja maling, mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bagus amat. Bagus sakira teh. Tuh nyaon korupsi nya mah. Sarua jeung air mineral barang urang dibere ini air mineral. Embung ini mah air mineral mah. Kunaon? Eta kan dicampuran mineral. Oplok. Cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah. Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah. Ayo kudu dicampuran mineral. Ini. Udikna ge belah ditu deui udik. Tamati udik teh masih 2 kilometer ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho. Nyaritakeun situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu. Cenah ngomong aing mah teu betah. Orang lembur atau diberi bahasa kos gitu. Ternyata ndek intelekan. Jadi orang lembur teu ngarti. Eta teu nyambung ngaran. Di lembur mah ngomong lembur bae. Waktu sekolah ye, loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia. Teu betah aing mah. Emang teu betah teu bisa, teu bisa. Aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas. Okos urang rajek bahasa Jawa, kebel-kebel Sunda deui bae nya ge. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kanjeng Nabi, kadang hayang seuri bahasa Kanjengna nu hayang seuri, hebat amat ngabahasakeunna. Yusafiruna ila jahannam. Berangkat kabeh ka jahanam.
kedua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna ma yusafiru malempang yas'auna melumpat sahabat kaget penyaluatan si ka jahanam koreng bener sia ulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orangana lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona mangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sarujeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD teu beda setik-ketik acan akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelat di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebejakan nu sajen kula doang eta besi aja mareli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat tadi di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah nah meuli detik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti tah naon sih maksudna aya gambaran teu make calana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kang banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim itu beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup ka dinya keur asup mah kula sorangan menang meureun menit brus urang baru le datang marah ke calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero di hareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah Karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarak di bandara Masya Allah Karim encan di Amerika nah encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu Masya Allah tanyakeun ke kacamat ge pan nanyakeun kacamat berarti rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat camat anu gaul tapi camat saha teu jauh kula wae teu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus sia mah geus moal nyaho satelit tadi mana dasar lembur sia mah kampungan kos gitulah
Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik aqol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi aqol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urangna saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerep satahu angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal diberet geus eker malah nah ieu tinggal hujan ngecek satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa masyaallah tetep urang mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetep nyana ge ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya rabbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna teh kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ayat tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil ilmi wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit
di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih segala dibere motor dibere mobil. Aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu endek calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos gitu. Lamun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan ti partai, ti ketua, ti kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakatna menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ada ditanya, aya eueuh kiai na kos gitu. Aya. Lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang bae. Di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya eueuh. Aya. Urang Pasar Kemis aya eueuh. Sia mah aya bae, kagak deketan ka Cilongok sia. Sia mah ka aing meureun, kajen kukumah ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah, ulama memilihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh. Wa wujuhin nas, tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, nu milihna nu kos gitu. Yes. Kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus suhud. Syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan, ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus suhud, sifat saksi. Nu kira-kira nyana jadi saksi sah. Berarti kasifatan minal adalah wa gaya. Nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah. Berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih. Nu embung dibere duit. Anu embung ge dibere mobil. Keuna ngeungkeuy milih ka ditu dipaksa ngaranna eta kos kitu. Mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiai nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu moal beres nagara. Nyana nu sok pidato, wow, rosy wal naon kana kadituna. Finar cek nyana. Ya, rosy wal murtasi finar. Nu nyogok nyung narima sogok ka neraka. Kudu nyana tas dibere motor Mio. Nah, cekal huluna. Heuy. Ai sia ngomong goblok. Ieu ngomong. Teu bareres goreng kiai. Okos jelema di kota, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aya nanaon Allahu Akbar. Pas azan, Allahu Akbar. Hes. Ai tiap tadi Allahu Akbar. Beratas itu. Allahu Akbar. Waya azan hes. Tekan teu beres eta. Geus balikan urang ngaji, kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisik tempo gerak ka alam barzah. Ulah neuleuan batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah. Eueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa, gagah teu dibawa, kabeh ngan awak urang we jeung boeh. Dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh. Sakadar urang gagah, sakadar gagah keur hirup paeh mageninganan kos kitu. Sugih keur hirup paeh magening kos kitu. Baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu. Kabeh eueuh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan. Pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang. Pemimpin urang, kepala urang, mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang. Selesai. Ditutup kuburan, urang sorangan di jero. Tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang.
bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob bayatu ahlil hilli wal ikdi ngabeatna ahlil hilli wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas. Ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi. Berarti kasifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama teu boga wawasan. Teu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung negara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku saeta negara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama, kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teu beurang di jero kan aya musliman. Eta geus bentuk kasalahan. Mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Aju nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih. Sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarekeun nirwana. Golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet. Sedengkeun Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Numantak ti baheula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni. Henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun kos kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan, kemudian ka dieuna sultan. Kabelah dia nama, kabelah dia cek Kangjeng Nabi sabada eta geus ka ditu acak-acakan. Ya, khairul qurun qarni. Terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salametkeun diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti diri urang. Batur mangan sakadar huhahehe doang. Mantak Tuan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tuan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep
jasa ka tokoh nu itu pohara emang kunaon mantap resep sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kunaon pelit tuh kan aing resep jasa ka kiai itu batu emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama itu soalnya mah menang bae anu mengkredit menang segala menang kalau deposito menang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah kiai mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa kajana mah benduna kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam keneh masyaallah dah ini nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ruasa wujuhin nas yakni nu kasipatan ku sipatus suhud sifat adalah sahnyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mimpina dengan prima ngeunaheun teu leceh nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam